lamun awewe Siti Fatimah Masya Allah, Siti Zainab kan bagus, Siti Sayyidah teh Siti teh, namun di Arab mah Sayyidah, di Indonesia mah jadi Siti. Sayyidah Nafisah Masya Allah, Siti Nafisah, Sayyidah Ummu Kulsum Masya Allah. Orang apal-apal ka putri-putri Kangjeng Nabi, hiji Zainab, dua Ruqayyah, tilu Ummu Kulsum, opat Fatimah. Tuh apalkeun. Ai ka anak Oma Irama nyaho. Ka anak Kangjeng Nabi teh nyaho bolon sia mah. Masya Allah. Yus terepae teh nyaho ka anak Kangjeng Nabi acan. Bahara tahnya. Udah kan gini dongeng-dongengna jelas. Ruqayyah kumaha dongengna, Ummu Kulsum kumaha dongengna, Zainab kumaha dongengna, Fatimah kumaha dongengna. Ya Allah ya Rabbi, anu paling mirip ka Kangjeng Siti Fatimah Zahra. Lamun Siti Fatimah lewat geus kliwat kira-kira bangsa 100 meter seungitna masih aya. Seungitna aya keneh. Jadi kajawan lamun Siti Fatimah tas liwat ya. Pasti Fatimah liwat sebab seseungitanana aya. Percis kudu di imah urang bae gitu. Ya Allah ya Rabbi budak. Masih ka mana ieu seseungitan kelekna jae keneh ieu. Gusti Allah. Nomor kedua anu nyarupaan ka Kangjeng Nabi kahiji Siti Fatimah, nomor kedua Zainab. Tingkatan kedua eta geus bae lamun aya Siti Zainab liwat Masya Allah nu teu apa pasti Zainab liwat tuh seugit komo Kangjengna putra rabae kos kitu. Ya Allah ya Rabbi, atuh pan Kangjeng Nabi mah Kangjeng Nabi ieu tah kulem sanggeus kulem tuluy kesangan kan dicokotan make kapas ubu eta tar sanggeus gugah teh seuri Kangjeng enak ieu kesang cenah tah. Tuh eta kesangna dina kapas teh tah kapas diambean jeung misik masih kana singitan eta. Ya Allah, eta Ummu Habibah pan kos kitu tah. Haja we Kangjeng Nabi teh pan ku katingalina nikmateun kulum teh kesangan tak kesangna tadi kakapaskeun sing coba-coba ente bebeja ka pamajikan geus kieu lah neng beusi kakak engke saregeunahun kadeuleuna kesangan totolan cara Kangjeng Nabi naon ieu kesang aju ambean sayang cek ngena pamajikan nu geus hampir utah. Ya Allah ya Rabb, tuluy lo berkatiluna Ummu Kulsum. Ya Allah, encan deh sejarah-sejarah naon perjuangan putri-putri Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pika sedihin luar biasa indahna nah ieu cerita kitu naon ngaran Eka hiji pasak pasak amis ku naon tulangna ulah dicacat maksudna tapaul pencit dina poean ka-7 mimiti sunah teh di poean ka-7 ka ditu terserah nek datang ira bogana nya ngaranna eta teh tadi lemun lalaki make Muhammad lamun awewe make Sayyidah di urang menjadi Siti Ahmad atau Muhammad pengaruh tetengke di akhiratna lamun ngaran make Muhammad atau make Ahmad. Nah iya ketika ditimbang teh menghargai ka Ahmad jeung Muhammad kesalahan sakitu lobana isin ka Muhammad. Nah matak dia kuari tadina saya ngaranna Agus Muhammadan atau ngaranna ieu Jeffrey Predi nyaho batu sabarang meureun teh Predina teh nyaho batu 3 nyaho batu 5 aku hari teh dengan Muhammad atau Ahmad iji minakil walad alal walidi salah satu asya'a
hak anak nu kudu dilaksanakeun kudu jadi bapana tilu perkara. Nomor kahiji ayu samiyau bismin hasanin, ngaranan make ngaran nu bagus. Ngaran nu bagus teh ngaran Allah make abdu Abdullah, eta nu pangheulana dipanggil engke di akhirat Abdullah, Abdurrahman, Abdurrauf, ditiheula-tiheulakeun tanu kos kitu. Aju ka sorga henteu. Ngan diheulakeun doang. Mun ka sorga mun ka neraka tiheula ka neraka. Aduh cenah nyinta aduh. Daripada nungguan angel. Tah, nomor kahiji, nomor kadua ngaran-ngaran nabi. Baheula makan lamun aya jelema menta ka kiai. Menta ngaran cenah kiai. Gas Ayub. Daek kaum baheula mah. Saya ngaran Sulaiman, daraek baheula mah. Sangar datang kaya nu ngaran Zulkifli segala baheula mah. Kuari mun dibere kiai cenah menta ngaran. Oh, ieu bae Ayub. Ih, emang deui. Siapa ieu teh Nabi Ayub sabar jasa. Henteu lah cenah nu sajen bae cenah kiai. Aya tuh nu sajen mah ieu bae tuh sa Zulkifli. Serem teuing jeung siapa dibere ieu embung dibere itu embung. Geus bae tuh nabi ka-7 teh saha ngaranna? Hah? Adam, Idris, Nuh. Nuh ka-3. Nuh. Ih, ulah aja kiai. Siapa yang nu kos kumaha tuh? Teu daek dibere ngaran-ngaran nabi teh teu daek. Ya Allah, baheula mah ngaran Ayub, ngaran Sulaiman, ngaran Nuh, ngaran Isa, ambalah ya ka di urang. Tah, tawa ngaran-ngaran sahabat, rawi-rawi hadis. Masalah, tafaul ngaranna. Atawa ngaran-ngaran ulama, di urang aya Nawawi pakai ngaran aku cinta-cintana ka Syekh Nawawi tanara Muhammad Nawawi. Atawa ya Syekh Asnawi wali Allah Muhammad Asnawi itu kan. Ya Allah, eta bae. Atau itu cedat tuban kusok urang di zarahan Muhammad Hasanuddin. Ya Allah, ngaran mah cenah Kiai Hasanuddin ieu anak. Siapa sok aju seuri heran ieu mah. Ngaranna mah Hasanuddin ieu ya Allah, ya Allah. Aju lah geus bisa ngomong ku kumaha. Aju adina Yusuf deui. Aju kumaha? Geus bisa ngomong ku kumaha. Motor geus biak sabar meureun motor. Geus kajut. Ngaran-ngaran atuh Hasanuddin. Ngaran-ngaran atuh Yusuf. Engke di akhirat karasa. Nungguan di akhirat angel ceuk. Maksudna ieu. Di ngaranan Yusuf teh sugan teh perjuanganna cara eta Maulana Yusuf Banten. Kadana cara Yusuf itu mah. Mana Yusuf atuh? Masyaallah. Gunana mah ge teu guna naon. Atuh Yusuf papan kasep eta mantak ge. Mantak ge. Ulah ge nu jadi bapana sok seuri sorangan. Siapa sok macem-macem. Gas. Ya. Yusama ngaranan wayulako cukur rambut sirahna sabada dipencit terus sodakohan teh ditimbang heula satimbang rambut zahaban au fiddatan ketika lahir wa yu'adzana fi uzurihi ila yuladu ketika orok lahir ke dunia azan. Mantap kula ka mana bapak kolotna atau bapakna besi pas lahir aya bapakna ngazana. Aya bapak kolot langsung bersot. Mana speaker? Sia emang Jumatan. Teu kudu dikasih speaker kok. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kudu urang we lalaunan. Nah katuhuna adanan kencana komatan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah sampai selesai. Kekenca Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan hayya 'alas shalah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Kage ora kudang usolli Allah.
asana lalumpatan kabeh. Maksudnya supaya nu pertama kadenge ku celi orok teh asma Allah adzan geus giana kadenge adzan di mana bae nya teh aneh. Oh sebab nu pertama kadenge asma Allah ieu nu manta kuari ieu jelema teu daek kadenge adzan ka masjid eta begitu lahir teu diazanan ye begitu lahir buat begadang jangan atuh teu beres kan itu. Wah ngaco ya urusan ya gara-gara Oma Iraha ya. Azanan abeh engke kadituna teu hese deui sebab pertama ngadenge katuhu azan kenca komat geus kadituna biasa urang sakieu ge ye di azanan di komatan di marhabaan masyaallah ku dedeh-dedehna urang ka anak datang ka urang teh dumadeus ka Kangjeng Nabi demi anak supaya soleh ya anak diider-ider di nu soleh mentek sing ade ulah sudah cekel kuno main gaple diiderkeun jelema tukang main gaple cekel tarang atuh nempel ka di balak genep ulah sia ngabejaan bae ka sia saider-iderna bae di dieuna ge wa yuhannaka bitamrin eta teh tahnik sunnah ditahnik make korma maksudna ieu teh supaya nurut buat geus kiai teh korma atau madu korma nah kadekeun terus kana sungutnakeun tilu kali aya doa khusus paranti supaya anak tuh coba kan untuk main gaple sia supaya kos aingnya orang kayak geus kikiran we orang ulah geus lamun aya tukang main gaple nek nyekel jangan tah jadi deuleuan heula kurangnya deh tahnik ge sarua lamun aya awewe lamun aya lalaki-lalaki lamun eueuh lalaki ahli ibadah nu nahnik teh kudu ahli ibadah ahli zikir ahli Quran lamun eueuh lalaki awewe ge masalah nahnik ieu ge aya ge awewe ieu mah ada ahli ibadah mun lalaki tukang main bola melulu ieu mah aya ge awewe masalah tah awewe tahnik mah yuhannaka bitamrin kitabul atimah wallahu a'lam.